cek tadi fala yasilul jismu ila alamihi moal bisa datang jisim ka alamna kecuali kutilu ilmu wahia nutilu tehiji syariat kadua tariqah katilu ma'rifat pangkat urang tergantung kumaha pengetahuan urang al ilmu yashrafu bi ma'lumi wa samarati ilmu bisa mulia ku maklumna kudu dikanyahokeunna cing buahna ilmu urang teh ilmu naon buahna ka mana urang milu mulya ku baha buahna ternyata ilmu urang teh ilmu penca buahna jang hajar jelema didinya urang bakal mulyana lamun hebatnya ngagunakeun kaulinanana boga kamuliaan julukanana jawara bergelang bahan weh boga pencana ngan sakadar nyingsienan berit jeung kadal atuh sakit kitu dah mulia cek kadal awas cek kadal Haji Pedi awas abi berojak aja ngereungit doang ya dah ku buah dah deuleu buah dah ku urang mulia milu ka buah di dinya aya ilmu ilmuna ilmu politik deuleu buah dah politik bener apa teu bener teh deuleu buahna bakal milu nyana mulia ku buahna ternyata buahna korupsi sakitu kitu dah bae ilmu yashrafu bi samarat ya urang kadelegan buah-buahna guys mun carita ilmu panjang kuari mah sakadar boga ilmu syariat moal datang nyana ka alam syariat lamun henteu belajar ilmu syariat sanggeus teu belajar ilmu syariat deuleu buah syariatna eta syariat teh bisa mandu ka nyana apa henteu didinya bakal berbuah ternyata hebat jada teh ngalaksanakeun syariatna berarti syariatnya memandunya anak mulia ku syariat bakal mulia ku syariat sebab syariat teh hukum Allah bakal mulia make udang syariat lain semu make sorban syariat lain semu make baju syariat lain semu jas dipakai lain jas sembarangan lain sembarangan make jas teh horenganan unggal ngariung make jas sugan teh mah sekedar keren atawa komo jang hanet mah lantaran situasi tiris lain horeng eusina papais cucur ya Allah geus puguh rokok mah loba tatanggana nu leungit ya Allah ya Rabbi atuh ai cucur teh mah ulah atuh jabieu panta mah atuh teh nya diasupkeun bae masyaallah horeng aya rahasia di balik jas aya buahna kos kitu atuh jas ge sakitu kitu urang langkah-langkahna dipandu ku syariat sesuai dengan aturan syariat mulia yasilul jismu ila alami syariah lantaran syariat memandunya lantaran di syariat geus terpadu dipandu geus terpandunya na luar biasa nyana geus nyaho di alam syariat gilek ka dia haram gilek ka dia makruh gilek ka dia sunah gilek ka dia mubah nyana geus bisa ngalakonan syariat sesuai jeung aturanana
mulia ilmu syariat mawa mulia ku sebab buah syariat nyana langsung silulup di alam tarekat. Di alam tarekat bahkan berbeda lantaran jangan bersihan jiwa anu di syariat maka darana gining sorbana hebat bajuna hebat sampingna hebat sajadah naga hebat langsung meuli nage di toko muslim. Masya Allah geus kecewa ukuran syariat hebat tapi ternyata begitu sholat Allahu Akbar di jero hatena aya ria. Secara syariat mah hebat lantaran zahirna geus bagus tapi horeng begitu ditelusuri make ilmu thariqah horenganan pinuh kuria aya asa aingan aya takaburan aya berbagai hub ayat tamallukon dan lain-lain sebagainya. Dibersihanlah melalui ilmu thariqah. Geus dipandu ku ari ku thariqah. Dahar naon maksudna nginum, naon maksudna make baju, naon maksudna berangkat, naon maksudna sare, naon maksudna ilmu syariat basare sabebas da urang masal dina ilmu thariqah mah urang can tunduk kemudian sare dikutuk ku Gusti Allah. Ketika urang sare kudu boga niatan deuk sabaraha menit ieu sare udang sarena deuk naon diutar diatur jiwa teh sebab ieu teh deuk ngahadirkeun deuketna Allah supaya karasa dek ngahadirkeun nyahona Allah supaya karasa dek ngahadirkeun dengena Allah supaya karasa maka sedemikian rupa pengaturan thariqah. Dahar teu meunang leuwih besika asup nafsu nginum gitu keneh dan lain-lain sebagainya thariqahna sesuai jeung aturanana nyana hirup dipandu ku thariqah. Maka ilmu thariqah bisa mulia jelema nu boga ilmu thariqah ku buah thariqah. Loba jelema nu norekat tapi gadigaran teu mulia ku tarekatna malah dibenci jelema sebab nyana henteu kapandu ku thariqah. Cak thariqah ulah ka pendopo ti heula malah menta diondah. Boro-boro thariqah syariat ge geus teu mandu kanyana. Cak syariat kredit haram terus bae. Cak syariat kitu itu maling teh haram terus bae. Cak syariat ge teu mandu kanya boro-boro deuk narekat. Panduan syariat heula supaya optimal. Kemudian nyana berthariqah. Thariqahna nu mantep. Kajeun teuing nyana cicing di gunung tapi panduan thariqahna asli bakal kaambe sebab rapih-rapih da ngabubuy delan nya delan tarasi bakal kaambe bae seungit tarasi seungit bau sih tarasi tuh kan tuh kan bakal kaambe bae serapi-rapina ngabubuy tarasi bakal kaambe serapi-rapina berthariqah kaambe bae kajen ku kumaha ge panduan thariqah bakal aya angin segar ka jelema lantaran ada gula ada semut atuh sireum teh kaneangan gula set oh ini gulanya Masya Allah atuh kitu bae kos gariung aya nu bener-bener neangan berkah aya nu neangan berkat sarua sok aju jelek-jelek tenang bae sih kalem baheulana tuh ulah sok aju tek ulah biasa bae tah tarekat mandunya geus jada teh dibimbing ku thariqah cak thariqah ulah cak thariqah mangga jadi bimbingan thariqahna mantep kayaknya sehingga mulailah rasa deketna Allah teh karasa ieu nu dimaksud ku thariqah
lain narekat sia wirid tarekat insyaallah ku narekat ieu mangke geus sia kabeli sawah je pan buah tarekat teu seka sawah teh dagang karung ka sawah mah nu dagang karung ge teh kabeli sawah malah ih kunaon anu digol kata tarekat salah ieu budak dagang karung ge leutik memeh lahir geus dagang datang ka kuari ieu mah geus foto ieu dagang memeh lahir geus dagang kos kitu buktina sebab nyana dagangna bener tilok ngebohong amun ngabohong nggak apa-apa nyana jadi jujurnya nama dagangnya mendak kayana sakituna alhamdulillah nu jujur mah sebab jelema jujur mah pasti dipundak-pundakan ku Gusti Allah hartana jujur buah jujur teh ditambahan tata dina boga mobil hiji jadi 2 tata dina boga 2 jadi 3 eta teh buah jujur nah numu ngaranna jadi berarti terpercaya Allah mere berkah ziyadatun fil khair tambah ima dagang ngasaeukeun berarti jujur lain di dieu lain ini sabae maksudna sok aju mencerong mereka dia gitu ulah biasa bae ya itu teh kabehan biasa bae sih tarekat teh gambimbing geus dibimbing ku tarikoh nyana teh hudang dipeting dibimbing ku tarikoh mandi tenang dibimbing ku tarikoh nyana salat dibimbing ku tarikohna perjalanan nyana terus wirid terus salat continue konsisten pada waktuna segala macam aya bimbingan tarikoh rarasaannya na sesuai jeung aturanana mulah ieu mangga ieu ulah ieu mangga tanpa aya utang hitung naon nyana leuwih mementingkan bimbingan tarikoh banding di luar eta geus akhirnya mulia nyana bisa mulia dengan ilmu tarikoh ku buah tarikoh buahan tidinya langsung kurang mantep kurang puas maka nyana diberi ilmu tahaggub untuk mengetahui hakikat tidinya berhikmah jadi engke aya hikmah syariat hikmah tarikoh hikmah marifat di syariat aya hikmatan di tarikoh aya hikmatan di marifat aya hikmatan sesuai jeung ilmu-ilmuna mantak cik Kangjeng Nabi al hikmatul jamiah ari hikmah nu ngumpulkeun ilmu nu berhikmah bakal ngaramkum eta adalah mengetahui hak jeung ngamalkeun kana hak nganyahoakeun batil ninggalkeun batil eta adalah merupakan hikmah hikmah dina syariat teh heula ayeuna mah urang ngaji supaya nyaho kana bener sanggeus nyaho kana bener ngamalkeun bener nyaho bahwa salat qobliyah badiah teh gede ganjaranana urang geus nyaho wal amalu bi ngamalkeun marifatul batil watarku nyaho urang teh bahwa riba teh haram watarku ngamalkeun urang berhikmah dina syariat Masya Allah kemudian urang ayeuna mah berhikmah dina tarikoh mah geus ngaharamkeun duit ti pamarentah haram dan sebeuting geus haram sare lamun teu tunduh haram dina tarikoh mah sebab naon sebab hook waktu ketika sare ieu adalah mohokeun ka Allah sanajan derajatna mah sarua dan kulantarannya anak henteu aya tafakur jeung teu aya zikir maka ketika sare teh ieu adalah ngurangan geus ulah wae ka sare lamun encan tunduh lamun geus tunduh keur ngaji los basalah keur ngaji misalna keur jamiahan aju tunduh atuh sare bae eta norekat nu kos kitu kan dekat jurig atuh kitu Bang
geus hikmah anu ngumpulkeun dina ilmu thariqah ma'rifatul haq nganyahokeun hak dina thariqah wal amal bihi aju ngamalkeun kana kabeneran tarekat wa ma'rifatul batil hikmahna deui nganyahokeun batil dina thariqah jeung ninggalkeun kabatilanana ieu mah ari ngaran norekat tapi bag-baganana syariat mal beres sebab naon teu boga guru samarukna tarekat teh zikir lain aju bae ka dituna atuh aing mah sing hadapan aing mah norekat sakit kituna teu aya bimbingan thariqah lantaran teu boga mursyid moal nyaho ka hikmah nu kos kitu mulai nyana mengasingkan diri ngarasa bersih pan aing mah beda jeung sia aing mah geus boga maqom pohara ya Allah ya Rabbi tapi kan beda engke sidarna kok buahan sih ya tetap berhikmah nu kos kitu ngaran timbullah ujub takabur ongkoh norekat ongkoh ujub ongkoh norekat ongkoh takabur ongkoh norekat ongkoh riya berarti jarang hente kitu ma'rifatul batil wa tarku teu nganyahokeun batil dina norekat tur henteu ninggalkeun pertama nganyahokeun heula tuh dina tarekat mana batil dina tarekat aju tinggal beda engke batil dina syariat dan batil dina tarekat nu mangkat engke bakal mulia ku buahan teu syariatna buahan teu tarekatna buahan apa henteu geus teu kudu hese-hese deuleu bae ke buahna dina syariat dina hakikat ge sami al hikmatu jamiah hikmah anu ngumpulkeun dina hakikat ma'rifatul haq anyahokeun kebenaran hakikat wal amal biha sok geura ngamalkeun kebenaran hakikat aya carana sarua bae dina hakikat itung-itunganna di diri urang teh deuk nyahokeun hakikat hayang kieu hayang keuna nyaho sabenerna urang teh awak aju diasupan ku roh urang teh ieu digurak-gerakeunna ku Gusti Allah gerakna roh awak mah milu berarti hakikat nama atau gerak urang teh gerak Allah eta kan sakadar metode urang hayang nganyaokeun kana hakikat da aya da ilmu ngaranna ilmu tahagguk geus atuh urang dibere cara engke awak urang belah dieu naon ieu naon gambarkeun geura ge awak urang bakal ngawujud Allah kabeh geura ge di ilmu hakikat mah dibeungeut urang ya beungeut urang zet bakal ngawujud Allah geura ge set digambar ge Allah ieu hamzah ieu ha ieu ge bakal jadi Allah ti dieu di dieu bakal jadi Allah lamun digambar-gambarkeun ku diri urang tangtungkeun ieu alif ka dieu Allah bakal ngawujud kabeh terus berarti diri urang teh Allah eta ngaranna ilmu tahagguk geus supaya ku urang kagambar diri urang bahwa gerak urang cicing urang nangtung urang diuk urang Allah aya ilmuna sesuaikeun geura jeung kanyahokeun heula hakna hakikat amalkeun geura ge kanyahokeun kabatilan hakikat tinggalkeun geura bakalnya urang ojah heueuh sebagai gambar mandak kangjeng mere doa ka urang Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah Gusti muga nempokeun ka abdi kana bener teh katempona bener jeung abdi bere atuh rezeki nuturkeun bener urang kan geus bisa ningalikeun kana bener tapi urang henteu bisa nganyahokeun bener tapi teu ngalaksanakeun bener sebab bener can kadeuleu wa arinal batila warzuqna Gusti tembongkeun geura ka abdi batil teh sebagai batil haju abdi rizqian supaya ngajauhan Gusti bere abdi katembongna ku Gusti ngaji sageusna ngaji teh hak supaya katembong bahwa ieu ngaji teh hak rizkian abdi supaya abdi nuturkeun ngaji abdi teh menta atuh Gusti pangnembongkeun bahwa ngaji Quran teh hakna ngaji Quran teh supaya kadeuleu hak aju abdi pangmerekeun nuturkeun kana ngaji Quran salat teh hak tembongkeun Gusti supaya ieu salat teh hak tes kadeuleu hak kemudian rizkian abdi supaya nuturkeun salat geus urang teh tembong hak wajib salat teh katembong ku urang tek wajibna salat aju urang nuturkeun eta geus bagian daripada hidayah ti Allah
waridal batil Gusti pangnembongkeun ka abdi batil teh supaya kadele batil haju warzuqna tibaah abdi rizkian supaya ngajauhan ieu nah ieu naon gara kredit teh coba Gusti pangnembongkeun batil teh batil kredit teh katembong batil cuman encan warzuqna ijtinabah motor masih kreditan geus katembong batil mah batil cuman encan warzuqna ijtinabah pentah atuh ka Allah. Ya Allah ya Rabbi kreditan abdi ieu can anggeus Gusti abdi teh ngaji ternyata horenganan batil kabatilanana hiji bedang ngabogaan dua akad dina akad anu awal mah lamun kes sekian akad duka dua lamun kredit mah sekian hiji benda ngabogaan dua akad ieu adalah batil Gusti arinal batila pangnembongkeun batil teh sebagai batil geus kadeuleu wazuqna tinabah pangrizqiankeun abdi atuh supaya ngajauhan batil sebab eta teh seuneun neraka tapi ternyata encan urang dirizqian ijtinabah encan masih keneh motor sabulan deui geus cokot deui mobil sabulan deui geus cokot deui sabulan deui mah masih 12 bulan geus cokot deui malah jeung imah-imah atuh kuari mah motor kreditan mobil kreditan imah kreditan gincu ge kredit ieu teh encan warzuqna tinabah penta ka Allah tuh warzuqna tinabah Gusti pangjauhkeun abdi tina batil mimiti tembongkeun batil mabok batil supaya katembong batilna warzuqna tinabah pangjauhkeun Gusti maling teh batil supaya kadeuleu bahwa maling teh batil pan aya jelema nu teu kadeuleu batil ge begitu ngaji set keluar weh deuleu wah ieu sendal bagus teu kadeuleu batil teu kadeuleuna bagusna kadeuleu bagusna atuh geus aya disikat bae boro-boro warzuqna tinabah batil lagi geus teu kadeuleu kitu mah rada kadeuleu nya culak cileuk mah kadeuleu mah ieu teh sebenarnya udah batur culak cileuk jelema eueuh nah kok moal polisi eueuh nah kadeberan aya eta mah lain warzuqna tinabah tah mah kos kitu mah sieun ku polisi ieu mah dengan kesadaran hati eta kakarek di syariat terus ditorekat terus di hakikat tah ieu lain lalagaan ieu naon garang-garang bedasna kitu naon doa ieu Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaah lamun urang bisa kasorot ku doa ieu atuh jadi wali wa arinal bautilan warzuqna tinabah pangdeuleukeun batil teh kadeuleuna bener-bener batil aju pangberekeun abdi ngajauhan batil lah urang mah kieu baheulana balik ngaji keluar aya wewe nyingkam kan batil tah batil teu karasa ku urang teu kiceup boro-boro wajtinabah boro-boro mending ngorakeun mah kolot malah mah ngahayal teu budak lamun setik deui bakal jotolong teh coba malah ngahayal kurang luhur tolol tuh ya Allah ya Rabbi Masya Allah kos naik angkot jeung si mbak aju nyana make rok mini pan upat ipet ajana upat ipet urang dihareupeunana tan lamun urang kasorot ku doa ieu mah Allahumma arinal batila pangnempokeun Gusti batil teh batil pasti peureum kan urang minimal peureum kotok lah waduh kan tidak ya kari Masya Allah aya jelema sok make kacamata hideung bae maksudna lamun aya pingping abeh ulah kadeuleu mencerong ya Allah warinal batila warzuqna tinabah nah ieu urang wa kana ese teh kos karari itu teh tapi lamun geus dibimbing mah ku syariat ketika aya set syariat langsung ngetrok urang ulah kunaon emang hideung syariat tak kakarek datang ke nu hideung doang nu putih mah basi kaya dah ambai-ambaya nah urang geus datang ka mana dipandu ku syariat geus datang ka mana urang matak boro-boro bertorekat bersyariat ge encan rapi matak ulah waka bertorekat syariat teh rapihan kakarek bertorekat padukeun syariat jeung thariqah bakal aya ilmu hakikat
dia tuh terus eta mah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah sok segala rupa mentak loba merenung ahli tarekat mah ketika dek dahar renung engke ieu di mana sanguna nyana meulina di mana bener henteu jual beulina sanggeus sakitu ieu dek di dahar ukuranna sabaraha ieu aing niatna dek naon ieu ukuranna dahar teh nah menang ridho Allah apa moal ieu sebab aing dek ngahadirkeun rasa deketna Allah ketika aing ngadahar ieu bakal ngadegetan ta Allah rasa aingna atau ngajauhan direnung kunya lain bak lain malah diturunkeun samping di kendoran saya digojok pantawal teman ya Allah digojok ku makarunggoni Masya Allah deres guys tak gojok hajun teu mikiran berkat mah berkat sia nek mau dibawa mau dibawa ka dieu kana aing ieu endeuh lah sebenarnya teu aing mah loba incu incu jadi alasan dihijikeun nu mau dibawa ka dieu dihijikeun gojana deres hajun lamun dibawa ka incu mah deres dijual di jalan panjore jasa mah ngajual berkat karung teu laku cenah lah ngajual-jual berkat Masya Allah karim teu kira-kira ieu atuh nya ieu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah be barang kurang kanyaon ja heueuh berarti asli dong menang pamere Allah urang bisa nyaho kana hak bahwa eta hak teh hak nu nembongkeun Allah saenggeus sakitu dirizkian urang nuturkeun hak ku Allah urang minta pangdeuleukeun batil teh supaya kadeuleu batil nu neuleukeunna Allah haju urang minta supaya dirizkian ngajauhan batil anu ngagerakeun ngajauhan batil lagi Allah mana nu urang ngajauh aing geus eta teh kumaha atuh eta teh kieu ketika urang deuk disalamatkeun ku Gusti Allah urang bisa dibere bisa ketika urang teh deuk dijurumuskeun ku Gusti Allah urang mun teu dibere bisa adapun eta mah nafsu hawa nafsu eta mah sebagai alat doang ja lamun ku Allah dibisakeun mah bisa bae berarti hakikatna mah nu deuk dikasorgakeun nu deuk dikanarakakeun teh kan lang Allah hakikatna berarti kan aya jelema ngaji sageus ngaji make hakikatna mah deuk dikasorgakeun aya jelema ngaji bae tapi teu daek make hakikatna mah deuk dikatengah-tengahkeun antara surga jeung neraka besi terlalu ka neraka mah besi embungeun nya na geus tengah bae lah ka surga henteu ka neraka henteu ge kumaha ka bawa anginna adun teu ka bidadari ge gandeuleu doang ketap bae naonan bidadari ka dieu aduh aya pager sakena iya hakikat dawadang Allah geus atuh penta geura ge ka Allah pangdeuleukeun Gusti hak teh supaya kadeuleu hak jeung abdi bere atuh abdi rizki ngalaksanakeun hak pangdeuleukeun ku Gusti batil teh sebagai batil abdi bere rizkian abdi bahwa eta teh batil teh pangjauhkeun atau emang Allah nu ngagerakeun ada ja urang awak urang teh ti dieu bakal kadeuleu Allah ti dieu bakal Allah rangka urang teh kabeh ge huruf Allah kabeh ge berarti ka dieu teh Allah ketika Syekh Dakok eta teh ngawin Allah kabeneran nyana teh kakeureut begitu kakeureut mancer getihna kunaon teh getihna atuh ngawujud Allah waliullah mah kos kitu nah iyalah lamun memang geus ditembongkeun hak teh katembong hak geus berarti Allah mere lawang dibuka iyalah Allah maftah futuhal arifin Gusti pangbukakeun abdi kuncina sakumaha dibukakeun arifin kumaha arifin teh jelema nu wauh ka Allah aya nu wauh ka Allah hak kadeuleu hak bari ngalaksanakeun batil kadeuleu batil bari ngajauhan urang mah pan urang ngaji bae ge kieu ye hak teu kadeuleu hak atawa kadeuleu ngan teu ngalaksanakeun batil can kadeuleu batil atawa kadeuleu batil mah ngan can ngajauhan berarti kan hakikatna mah encan dibukakeun ku Gusti Allah futuhal arifin dak penta ka Allah Allahumma ftahli futuhal arifin Allahumma ftahli bi futuhil arifin penta atuh kurang ka Gusti Allah iyalah
hartina futuhal arifin teh nyambung jeung doa ieu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah aslina Allahumma ftahli